Allahumma salli ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Au qala atawa ngucap jasi wong wa qad mala'a hale temen-temen wus ngebeki iya si wong ngebeki wi'aan ing wawadahan ngucap-ngucap waka sang dihako ing lapad waka sang dihako aw afrogo atawa hale teman-teman wus ngesoaken ya si wong ngesoaken syaroban ing umbenan saroban ing umbenan ngucap-ngucap fakanat saroba ing lapad fakanat saroba awa inda wajnin atawa ing dalem nalikane nimbang aw kailin atawa nakar ngucap-ngucap wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ing lapad wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun aw inda ruyati jamin atawa ing dalem nalikane ningali wong akeh ngucap-ngucap wa asarnahum falam nugadir minhum ahada ing lapad wa asarnahum falam nugadir minhum ahada tingkai si wong yaksid hale neja ya si wong neja al istighfafa ing ngenteng awil istihjaa atawa ing angguguyu dorope angguguyu pil kulli ing dalem sakabehe wa kadalan iku kaya iki kufur kullu maudhi'in utawi saban-saban panggonan sewiji ustumila kang den laku akan dorope den laku akan fihi ing dalam ya kullu maudhi' opo al-Qur'an bidzalikal qasdi kalawan mengkono-mengkono sejak fa in kana mangkalamun ono ieu pangucap iku bi ghairi dzalikal qasdi kang tetep kalawan liyane mengkono-mengkono sejak fala yakfuru mangka ora kufur ya si wong lakin qala tatapine wis nandika sapa asyaikh guru Ahmad bin Hajarin tegese Syekh Ahmad bin Hajar rahimahullah muga-muga ngarahmat ing Syekh Ahmad bin Hajar sapa Allah Gusti Allah ngucap-ngucap la tabu'udu hurmatuhu ing lapad la tabu'udu hurmatuhu manane la tabu'udu ora adoh opo hurmatuhu harame ye pangucap aqala atawa ngomong si jalma wa qad mala'a bari
teman-teman geus minuan manehanana wi'aan ing kana wadah ngomongna waka sandihako kana lapat waka sandihako jalma mukmin, jalma muslim, jalma anu iman, jalma anu Islam ngomong kieu. Begitu ayeuna mun tamanehanana ngawadahan sesuatu, ngawadahan sesuatu. Naon ayeuna mun ngawadahan suatu barang begitulah. Ngawadahan suatu barang. Barang begitu geus pinu wadahna pokok ngomong waka sandihako. Waka sandihako teh nyaeta ayat Quran anu mana ayat dina dawuhan Gusti Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim innal muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqo. Jadi kasan dihaqo teh nyata khomron mamlu'atan, arak anu dipinuhan, arak anu dipinuhan. Naon ayeuna hubunganana ketika urang ayeuna mun ngawadahan sesuatu barang ketika geus pinu ngaluarkeun eta ucapan ayat Quran bet matak mupurkeun ngamurtadkeun dasarna ngaheureukeun ayat, dasarna ngaheureukeun ayat. Sok aya namun takilah tambah mata kade agama terutama Quran mah lain paranti heureuy tapi paranti serius paranti dinas barudak aya namun tama santri oge aya namun tama justru aya peluang agama mah aya di santri bahaya batur mah aya namun tama teh nyaho anu bodoh cing minta udud teh udud naon eta masna wasulasa warubaan 2 3 4 eta teh jadi kata-kata ieu namun damah sementara pan eta ayat Al-Qur'an gitu fankihu ma tawalakum minan nisa'i masna 2 wasulasa tatilu warubaan atau apa jadi samsu gitu dipakai lah ya namun tengah heureukeun aya namun kana udud padahal aya teh eta naon ayat kadu musing ayeuna dibunuh-bunuh pasti ngarembet pasti mopos keuyang ayeuna mun teh mamawa kapuhu pasti da dina Quran eta aya ayat masa wasulasa waruba atau pake heureuy kitu ketika ayeuna berkaitan jeung ayat-ayat da ieu ge kitu sarua begitu ayeuna mun tama ayeuna begitu nyecikeun ayeuna mun tama cai teu ayeuna mun tama eta cai teh kasan dihaqo sarua jeung mobil kasan dihaqo gitu geus pinu euy ayeuna mun tama itu mah pinu teh kelarak ieu mah cai biasa kasan dihaqo euy gitu sarua jeung masna wasulasa warba gitu sarua aya dina jihad istihja na istighfar ayeuna mun ta eta adapun ayeuna mun mangke di komentar ku Sayyidina Ibnu Hajar radhiyallahu an kumaha lamun teu maksud ngaheureukeun haram we mah aya kitu sabab ayeuna mun tama ieu ngagunakeun ieu ayat lain anu layakna lain kana semestina
lain situasina, lain kondisina, iya gitu, lain tempat, segala na ya namun tak Quran mah kudu ditakdim, kudu diagungkeun, teu meunang dipake main-main, teu meunang dipake heureuy-heureuy, teu meunang dipake heureuy. Mantap ulama anu ararafik mah teu saremengeun kana kuro-kuro di urang-urang. Jadi karena kuro-kuro di urang-urang teu saremengeun. Teu saremengeun. Sabab ayeuna mun tama memang ayeuna mun tama seni gitu, tapi dah ketika geus terlalu teuing mah seni teh ya aya lain ngahajam kitu nya, aya di haja-haja mah diteangan serak-serak basah aya ayeuna diteangan mah di teu saremengeun ayeuna ulama anu salah kana eta teh nya kuro anu nyaeta terlalu nya teuing tadi da ngadenge-denge di Mesir dagang naon euy di Mesir teu loba ting gaya, teu loba ting seni, teuing ayeuna mun teu nyeun variasi deui ieu di Indonesia gitu, nyeun ayeuna mun variasi da ayeuna ti Mesir mah geunaheun gini salancar kitu ayeuna mun talagam salancar tapi ayeuna mun teu geunaheun tentang hukuman bahwa ayeuna ahli qiraat anu kitu ayeuna haram kaum murtad atau betul ngan ieu mah keur urang pribadi ketika urang menjadi pelakuna gitu seperti gitu asal aya istighfar dibuat-buat nah sehingga ieu namun utama ieu nyaeta engke di akhir zaman geus mendekati kiamat engke mah nyaeta Quran teh bakal ditarompetan, bakal ditabuhan, bakal ditabuhan. Ayeuna geus aya ieu namun bacaan Quran lagam Jawa engke bakal kinanti enggak suararan. Na'udzubillah min dzalik. Ya saking ayeuna lakoh teuing kana seni sehingga ayeuna mun tama seni anu berlebihan dibawa kana agama, dibawa kana Quran tuntuna teh jadi naon? Jadi istighfar, jadi istijah. Kada ayeuna mun tang agama meureun keur main-main. Laya ayeuna agama keur main-main. Lamun seni amat ayeuna mun teu ulah seni anu nyaeta aya dampak anu ngadorong kana istihja anu ngakibatkeun kana istighfar kana ngaeureuykeun cur cai dikucurkeun wakasan dihaqo bari istihja mah ngaeureuykeun kana aya dipakai kaheureuyat jadi murtad. Na'udzubillah min dzalik. Atawa ayeuna mun tama ketika nyicikeun ayeuna mun tama kana suatu wadah nyicikeun inuman model nyicikeun cai ayeuna mun tama kana gelas nyicikeun cai ayeuna mun tama kana teko dina Quran aya ayat fakanat saroba ya tadi dawuhan Allah tuh wasuyiratil jibalu fakanat saroba jadi nyaritakeun bahwa engke ayeuna waktu kita kiamat gunung teh bakal ayeuna mun tamalupa geus kitu kudu diadu cukur fakanat saroba hancur lebur berkeping-keping fakanat saroba. Ta eta ayeuna mun ketika ayeuna mun nyicikeun ayeuna minuman dituangkeun kana gelas dituangkeun ayeuna kana teko fakanat saroba aya tujuan unsur-unsur istihja istighfar ngaeureuykeun ngageutkeun mengolok-olok kana Quran murtad
Jadi maca oge gitu, maca oge ketika aya niat-niat tujuan istijah istighfar maca oge lain menang ganjaran malah jadi naon murtad jadi kufur. Maca biar teh maca tujuan letak aya namun utama Quran teh ya bisa di nomor 2 bisa nomor 3 maca. Inti nama anu paling wajib nama karena Quran teh naon ta'zim kumaha kaidahna azim kalam rabbi naon witina teh tungtung nomor eta naon kumaha watlub li ilmin summalakin ul wara'adim kalama rabbita urtu somo. Jadi azim ta'dimna cuman mangke tina efek tina buah ta'dim teh biasana nu ngagungkeun kana Quran sok hayang maca Quran gitu. Jadi awalnya dasarnya tina naon engke nu ngagungkeun kana Quran sok hayang nyabah sok hayang ningali sok hayang. Jadi aya namun tama lain macana lain ningali lain nyabakna pokona mah ta'dim nu jadi aya namun tama wajib teh ta'dimna ngangkat tina ta'dimna nu ta'dimna nu ngagungkeun mah sok hayang ningali sok hayang nyabak sok hayang ge rasa nyabak kungkul bari ayeuna teu boga wudu menang ganjaran atau menang siksaan tuh. Ari ta'dim mah kena teh naon oh apaan ta'dim kana Quran mah kudu boga wudu otomatis wudu heula hayang nyabak Quran mata nyabak Quran jadi ibadah nyabah mata nyabak Quran jadi ibadah karena pangga jadi ibadah teh moal pati-pati nyabak Quran terkecuali manehna naon ai wudu naon ibadah wudu teh gitu. Jadi nyabak Quran aya naon teh ibadah ningalina ibadah komo mata komo ngamal kena komo ngaji ilmu komo ngamal kena tuh kade makanat saroba hawaan munbasa ya kitu deui aya namun tadina ayat-ayat Quran teh nyaeta aya-ayat anu nyaeta tentang larangan ngurangan timbangan ngurangan takaran ketika orang jadi pedagang tuluy timbang tuluy aya namun utama tukar takar lamun tukang meteran lamun tukang dagang anu sok direter aya namun tama dina nalika ngaleteran lamun aya namun anu deukeung dina nalika nimbang wa idza qaluhum aw wajanuhum yukhsirun eta teh nyaeta ayat Quran. Tapi ketika ieu namun teh diheureuikeun dipake kaheureuyaan dipake geuheuyan maka lain jadi menang ibadah jadi menang aya namun teh ganjaran lain justru aya namun matak jadi kufur matak jadi murtad naudzubillah min dzalik ningali jelema loba aya dina Quran teh nyaeta ayat ketika ayeuna dikumpulkeun di padang mahsyar engke tuluy ayeuna dipariksa engke moal aya anu kaliwat saeutik oge
amal-amal orang wal aya anu kaliwat ditembungkeun sehingga kita di kiamat teh cenah ayeuna murid ka bulu-bulu murangkeun deuk maca kana catatan amal sorangan sabab umata geranya ieu jelema anu belat di sakola jelema anu loba ngalanggar di sakola dek narima rapot atau geus kebayang aing bakal baburuna ieu tapi aing jelema anu alus perilaku-na alus, prestasi-na alus, ditunggu-tunggu saat-saat pembagian rapot teh. Karena ke aing ayeuna mun nilai 10 bahasa anu 10 tulis ayeuna mun bahasa Indonesia 10 matematika ditunggu-tunggu ketika aya pembagian oh dirontok sabab naon halus usina cing ieu cigana teh moal hadir-hadiratan ketika dipanggil ieu datu menang teu kudu diteken ieu teh kudu tanda tangan ku orang tua mau tidak mau harus diterima ieu begitu ayeuna itu ayeuna mun drama eta si rapot eta cokor aku bapak we era begitu ayeuna mun temu urang balik ka akhirat ayeuna rumaasa loba keneh dorakana loba keneh maksiatna engke dek narima buku amal teh era wasarnahum falam nuqadir minhum ada anu kalimat tidak nah eta teh ketika ayeuna ningali mun dina tabligh akbar mun dina kumpulan tuluy dipake iseng ieu dipake iseng dipake heureuy ieu aya wasarnahu falam nuqadir minhum ahada euy kita bari beda kan ada oge nada beda lah kana beda ieu heureuy nya dalam bina pangumal kitu wa asyarnahum falam nuqadir minhum ahada itu tadi gua wasarnahum falam nuqadir minhum ahada make euy hitung-hitungan dan dahulu ya dengan ngenteng tuh mata tadi kalimat ayat-ayat Quran dina nalika nuang kencai kana wadah dina nalika minuhan ayeuna suatu wadah ku suatu barang dina nalika ayeuna nimbang dina nalika nakanakin nalika ningali orang banyak membacakan ayat-ayat anu jigah nyinggung kadinya memper kadinya tapi ieu mah maksud ngageuheuykeun mata kufur yaksidu al istighfar wal istihja namun maksud tujuan nyata ngenteng-ngenteng jeung ngageuheuykeun dina tadi kabehna intina mah sakur-sakur ayeuna mun tamat tempat anu mana diberlakukeun dina eta tempat tegasna masa utak saeutik maca Quran sautak saeutik Quranan sautak saeutik Quranan tapi lain maksudna dek ngahujah dek ngadalilan ieu mah dek ayeuna dipake permainan Quran dek dipake ayeuna mun teh permainan ayeuna mun Quran cek ayeuna mun tama urang petilu teh wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minatan ulah deket kana pohon beringin dipake kampanye dipake siripuk ayeuna mun tama make Quran terutama dina masa-masa ayeuna di pemerintahan terutama di masa-masa ayeuna geus di masa-masa ayeuna mun ayeuna rejim ayeuna masyaallah berani na ayeuna mun menghina agama Islam masa terang-terangan masyaallah
menghina agama Islamna, menghina orang Islamna, gitu. Masya Allah. Tah ya namun tamu orang geus aya dina akhir zaman ya. Ngadoa apa ngadoa ke urang jeung aya namun tak keluarga sing dipaparin pageuh kakiatan iman urang Islam urang, terutama aya namun masa-masana aya namun geus menjelang aya munculna dajjal wa min fitnatil masiihid dajjal. Memang ayeuna datang muncul dajjal beneran ke bakal heula aya dajjal. Aya dajjal naon al ulama usul. Jadi ini kayak orang bakal aya nyaeta loba jelema anu mengkelabui malah aya namun kasur junjunan kami lebih hariwa ketika ayeuna umat kami berhadapan jeung ulama-ulama su daripada nyaeta hariwangna berhadapan jeung dajjal. Dajjal mah geus ayeuna aya ciri-cirina jalong atuh dajjal mah ieu da geus ayeuna diwartosan ku junjunan. Aya dajjal nya disorban, nya digamis, nya ayeuna mun tamawa ayeuna mun misi kiai mawa nama buya, bawa nama ustad, mawa nama mbah jeung sajabah mah padahal jerona erek naon erek mengkolkeun keyakinan akidah eta junjunan ayeuna tos ngadawukeun geus aya aji ku urang bahwa anu paling dipika melang dipika fal dipika ruang kami keur umat kami ke munculna dajjal leuwih hariwang tibatan berhadapan jeung dajjal mah geus dibacaan ayeuna mah ku rasul ayeuna urang teh ciri-cirina tinggal kuat tinggal kuat da ieu mah moalnya itu bahwa eta teh dajjal teh al ulama usul mata teh ngengket urang teh nya karena kitab-kitab para ulama teh ngarah teu terperdaya, ngarah teu bisa dikelabui kebenaran hak batil ma'ruf munkar ngarah teu bisa dikelabui sing pageuh ieu balik ayeuna ka dieu ayeuna urang ulah ayeuna mun teu ningali ayeuna mun tak ka guru termasuk akang oge dina nalika salah ulah dibenerkeun balik ka dieu kabehana ke urang akurkeun kalakuan akang balik eta ulah ayeuna ningali babare-barena mungkin ayeuna mun meles tina kebenaran tah geus ayeuna diatur kebenaran tingali nu kieu mah hasud nu kieu mah hikdu nu kieu mah namimah kita musing di lugat regot oge nu kitu teh nyaeta akhlak madmumah akhlakul karim anu hilim nu qanaat nu hampuraan nu ahli nasihat itu nu sabaran anu syukuran anu ahli syukur moal fahili Allah moal fahili jadi tercukup ayeuna ningali rigi atuh da kebenaran teh terutama ayeuna di zaman kiwari mah anu dinomorsatukan kan penampilan lain teu meunang penampilan age justru dianjurkeun niat halus mah dan ayo loba ting ong-ong mah atuh da naon ai urang dek nuturkeun mah ari ieu dek dituturkeun ai cigah-cigahna bener tapi da ketepek kitu ari itu ayeuna mun bener ya tiga iya luis tapi da ieu teh ai dek dituturkeun da asana jadi ka itu asa ka di asa kitu tuh
Jadi orang tuh pegang hari ini nuturkeun itu dak ketep kita itu tapi dak kaharti akhlak dak kaharti sapopoeuna ayeuna amalan katingali tuluy ayeuna kaharti tuluy omonganna ayeuna kaharti mawana ka urang ayeuna kaharti tapi makanya ulama ajengan ketep kitu ret di ka dieu ieu teh Luis nama Luis ieu di nama giling orang nama gaweisna sarubana tapi makanya ayeuna mun teh aya akhlak Rasul kitu makanya ayeuna akhlak anu karimah kitu tapi da kiai ieu teh tapi da sorban biasa meleper seungit tunggu teh itu asana kadi asana eta teh naon kayakinan coba yakinkan ke urang tahu ayeuna mun yakinkan ke urang jadi atuh ilmu teh lain di dieu lain dina panon lain dina otak tapi dina hati nu matak ayeuna mun teh make kitab make eta teh lenyapan ayeuna mun teh masing tembus kebenaran teh sing tapi ketembus kana hati ketika orang ayeuna mun tamat terjun di lapangan teu kudu pungang-pingung deui ke orang ningalian heula dina tina baju topek atuh rari itu jeung ayeuna kieu teh bener kitu kayak orang bukan ulin deui gitu aya teh lemah nu kieu teh aya teh sulam topek gitu ieu teh alus kitu nu kieu teh kayak orang bukaan heula aja we iPad teh muka teh aduh udah kita kuning naon di nama tubuh asa di nama asil pagi asa di nama asil badan gitu asa eta teh ahli gitu bisa teh dina ati kayak nu salah nu kieu anu bener nu kieu nu alus nu kieu nu goreng nu kieu nu hak nu kieu nu batil nu kieu gitu teu dina ati ulah ayeuna mun tama katipu ku sorban ulah katipu ayeuna ku gamis urangna gitu ajal serap atuh da ku gamis Allah kahalangan ya ajal sarap ku eta kumaha lamun teu aya tujuan ngageugeukeun teu aya tujuan ngaremehkeun palayak teu aya mata kufurna cuman sok sanajan teu mata kufur dawahan Sayyidina Ibnu Hajar radhiyallahu an mantang ngadaukeun la tamudu hurmatuhu ay hayat haram aya we ieu tegasna ayeuna karana ieu Quran disimpen di nu lain layakna matang ayeuna mun camah hiji paningali urang teh nya tontona ayeuna mun kieu ieu keur dina tempat anu sieuh kieu ayeuna mun tamararuh dina ayeuna mun tamahajatan jelema maroyek nu keur arudud ongkoh nu keur obro ongkoh ayeuna urang lajengkeun kana pembacaan ayat suci Al-Qur'an lain merana ngagungkeun dengan salah tempatna gitu ngagungkeun dengan salah lamun erek tertibkeun heula baheula masuk di dalilan heula wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu darangukeun anu nyesep laliren heula anu ngobrol laliren heula anu nuju munar manir karitu ka dieu caralik heula margi ayeuna bade dibacakeun ayat suci Al-Qur'an mun erek kitu ayeuna teh aya kakang da ayeuna mun utamanya ya teh rame mah bener rame agama teh gitu cuman boro-boro keur anu kakarak keur urang oge anu tukang ngaji teh matak membingungkan gitu teh matak mana kebenaran ieu mana hak ieu mana anu bener ieu anu lurus ieu mana agama ieu anu lurus bariungkeun sabaraha
karena ya namun tamat cara teknis dia agama nyata geus dimasukkan pola-pola pikir Yahudi jeung pola-pola pikir ayeuna Nasrani. Eta ayeuna mun tamana eta. Jadi ayeuna mun tamu Allah ngadawukeun walan tardo anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi iya ayeuna mun tama saumur-umur orang Yahudi, orang Nasrani, kadua lan tardo. Kadua ayeuna mun tam hiji lan tardo. Saumur-umur moal aya kasukaan kapuasan saha orang Yahudi, orang Nasrani. Khusus eta mah geus dinas. Urang ayeuna mun tama Buddha teu kasebutkeun. Urang ayeuna Hindu teu kasebutkeun. Hindu nama musuh ayeuna Islam teh hiji Nasrani, kadua Yahudi. Ai urang Nasrani mah misi teh supaya ieu urang-urang Islam ngilu ikut tahun misi nanti gitu. Ai urang-urang Yahudi mah lain sina taluk sina cara Yahudi lain sina hancur orang Islam. Ai orang Nasrani mah lain, mata orang Nasrani mah lebih luas. Jadi ayeuna mun tengah dagangkeun agama leuwih luas. Urang ayeuna mun tah Nasrani mah. Jadi aya misinya eta supaya ikut kana millah, kana agama manehna. Orang ayeuna Yahudi, orang Nasrani teh sehingga ayeuna mun tadi kotoran agama teh ku sabab orang-orang Islam ayeuna mun tama geus bodoh karena keaslian ieu agama sehingga terkelabui terkecoh ayeuna mun tama orang sawab ayeuna mun tama urang sok dihartikeun lamun ayeuna mun tama qasidah maulid dara rata-rata ayeuna urang-urang Islam ayeuna nu ahli-ahli ayeuna qasidah ahli-ahli hadroh gitu geunahunana we gitu geunahunana we. Nah ku sabab ayeuna apaleun urang Nasrani oge bahwa urang Islam ayeuna nyaona resepeunana ayeuna mun tama ramena kana qasidah maulid teu nyaho jerona. Urang Nasrani neangan tola al-masih alaina kaituna haluya. Urang ayeuna mun tama mualaf Kristen nembongkeun coba ayeuna mun tetebak wae jamaah tama nyatana ayeuna eta tola'an masih alaina gitu kaitana ayeuna ya barusan apa marhaba beda aya tola'ah gitu nah dongna qasidahna sarua jeung eta ayo haleluya gagadeg eta mu'alafan eta orang Nasrani innalillahi orang Islam sudah sampai ini bodohnya masa marhaba masa salawat ada haleluya ku sabab ayeuna mun tama saeutak ayeuna mun urang Islam ayeuna geus nyieun acara akbar maulid nabi urang Kristen teh eleh ngayakeun buludan maulid Nabi Isa maulid Al-Masih. Mun teu ngaji politik ieu teh logat teh lah diajar ngalogat kitu urang mah diajar ngalogat kitu ulah teh ka tertib pedaku lagam sarua tol al-badru alaina tapi ka disebutkeun haleluya hadrohan gitu. Jadi lebih laluasa ayeuna urang-urang Nasrani, urang-urang Yahudi ngagempur agama lebih laluasa ayeuna. Lebih laluasa ayeuna. Tahu ieu kemerosotan ieu urang Islam tahu.
apalun pisan oh panaina keur zaman ayeuna kolot-kolot orang pokona ayeuna dundang dina haram zaman kolot kurang mah gitu. Oh paling kadi eta oge masih kene mineng di komen ku para ulama tagonian gitu tahun 2000 kota santri kota tanah jilbab putih jeng neneng nunung vokalis ada oke dan pepret aja baru dah kali teker pan ayeuna aduh untuk berarti terasa bahwa cima tebika pupus oke kajian Habib kajian eta pengerti ayeuna minta bawa jiwa tapi karesek menurut ayeuna di ayeuna banyak gitu tapi ayeuna ge sana ayeuna mun dasar-dasarnya ayeuna tekan gitu. Nah tinggal orang ayeuna modernisasi teh nyata membuka peluang ke orang-orang Yahudi orang Nasrani mah yeuna tabuhan sarua yeuna hadroh orang Nasrani ayeuna geus nyieun hadroh geus nyieun siiran sarua maulid jeung mun urang Islam teh jeli mun urang Islam teh jeli terbawa arus muga-muga urang ayeuna mun di favorit sensitif karena ayeuna mun ieu gangguan urang-urang Nasrani orang-orang ayeuna mun daya Yahudi dek hancurkeun ieu termasuk nyaeta ngahancurkeun pola pikirna prinsip-prinsipna gitu. Ieu prinsip ieu ieu pola pikir ieu tak leuwih ruksak mah gitu. Eta mah leuwih ayeuna dohir mah gitu. Ieu pola pikir sehingga ayeuna mun tamanya ari urang kafir anu masuk Islam ketika aya kelemahan anu ditemui dina agama Islam urang Nasrani mualaf eta bisa menutupi karena keaiban agama Islamna. Ai orang Islam di baheula ketika aya nya ayeuna mun tama Islam teh kieu wae urang teh ayeuna mun teh naon ada asalus keneh ayeuna ngabanding-banding asalus keneh ayeuna urang Kristen. Orang Kristen mah nu saumur-umur agama asup kana agama Islam bisa ngabelaan agama Islam. Anu dihina kurang aya urang Islam nu geus seubeuh aya ayeuna mun teu dihina agama kalah ka urangna nu ikut-ikutan memojokkan agama sorangan pinter banget kitu urang Islam ieu makin bodoh makin ayeuna mun teu bodoh makin bodoh kudu apal ayeuna mah dongeng dajal kudu apal tuluy ayeuna mun utama ieu masa ieu zaman tahapan zaman geus kudu apal ai urang keur aya dina zaman naon ayeuna ai urang geus masuk dina masa naon ayeuna pan eta kudu-kuduna tahapan zaman teh zaman ayeuna mun tama ieu lah masuk kana era ieu masuk kana masa ieu masa ieu termasuk nyata masana munculna dajjal munculna imam mahdi munculna ya'juj ma'juj geus dicirian tah dina kitab ketika ayeuna mun tama geus dampak ieu tanda-tandana alamat-alamat geus diambang pintu orang enjoy gitu dingin tahun sabaraha ieu masa naon ieu kumaha tanda-tandana dajjal dek muncul kumaha tanda-tandana imam mahdi bade lungsur
Nabi Isa alaihissalam pada lungsur rumah tanda-tandana akurkeun sareng dawahan junjunan. Mata kaya namun tak kitabnya tayah dipapaya lah, dipapaya ya namun sama kitab teh ieu mah nya ieu mah aya nu pokok para dipakeun sapoe kitu ieu mah. Ayo orang keur ayeuna mun supaya tahu supaya sadar keuna zaman-zaman jeung ayeuna mun tama urang apa karena ahli-ahlina zaman kudu ngaji dewe. Misah di kitab masih kene loba nyata omongan-omongan anu matak ngamurtadkeun, anu matak ngaluarkeun tina agama Islam. Salah satuna wa qada yakfuru man satama nabiyan aw malakan. Wallahu a'lam bissawab.